Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan jigan hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kira-kira terido mentong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga gempangan urang sadaya sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena Allah. Lain karena solehna urang, lain karena alusna urang, lain karena hebatna urang bisa datang ka ieu tempat, tapi sabenerna karena pituduh Allah Rabbul Alamin. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lemur tikawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Nuran sage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat ieu ibu sadaya hadir di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna teu saeutik aya ongkoh pangajian tapi leungit pangajian. Sabab nu ngaran hirup urang tong ngarep-ngarep di ajanan batur mun urang teu bisa ngajanan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang hayang didenge batur lamun urang teu hayang ngadenge batur. Matak nu ngaran hirup jelema alus sok urang silih dengekeun sok urang silih hargaan. Nah cep ustad nyarita kitu sabab kuring rumasa jelema beda Pak. Da bapak ge rada curiga ieu teh ustad atawa jeger kitu teh hate bapak teh. Naon sababna sabab kuring beda jeung batur nu ngaran ustad mah kuring ge apa luhurna di udeng handapna di gamis bari nyakelan tasbih ongkoh sorban ngagaplek penghargaan bakal beda wilujeng sumping al mukarrom kanu di gamis mah coba ka urang da hare-hare atuh. Tapi dakeun bae lah satiap jelema entong lalajo kana cangkangna.
Tapi urang lalajoan mah tina eusi eta cangkang. Ti luhur sosok rambut ti handap sahibah dampal ngaranna kurung. Nah bapak tepung jeung kuringna. Jelema kadang-kadang apal kana kurung tapi henteu nyaho kana kuring. Sehingga jelema sarupa kitu bakal ngalusan cangkangna, bakal goreng eusina. Naon beda jeung kadongdong. Da kadongdong ge lemes hade luarna tapi remet jerona. Tapi si di aya geura tobat. Jelema teh kadang-kadang di tukangan urang ngomongkeun tapi milu diuk bebarengan jeung urang. Beres diukna di tukang nyaritakeun urang. Tanu kitu tah kadongdong teh, Pak. Kade nu panghese-hesena jelema nu dialehkeun nu kitu patut tah. Heeh nya. Ngariung bareng, diuk bareng ngan geusna di tukang bakal ngomongkeun, ieu kadongdong. Matak hakikat ngaran hirup ceuk kolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung, naon? Korong. Aing ngaran-ngaran korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun ibu dangdan setekar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung da tetangga sudi ngadeuketan. Kunaon sababna? Geuleuh. Dek ibadah bebeakan tahajud unggal peuting duha unggal poe maca Quran leket ka masjid dae. Bijil we penyakit korong eta. Naon eta korong teh? Penyakit ria tina hate. Lamun iblis teu mampu ngajadikeun ibu jeung bapa jelema jahat, maka iblis bakal sanggupun ngajadikeun bapa jelema ria dina ibadah. Doraka mah sarua. Bener ya? Nyapan ieu teh nu hadir di dieu teh iblis teh teu sanggupun ngajadikeun bapa jadi jelema jahat. Da kuring yakin ieu pengajian lain jelema jahat, ngan kade pa kudu ati-ati keneh iblis ge bakal ngagoda bapa ku daekna. Matak teu saeutik jelema geus daek asa aing pang daekna, geus bener asa pang benerna, geus alus asa aing pang alusna, geus boga ilmu ge asa aing pang boga ilmuna. Berarti leungit Allah datang ka somonganana, naon bedana jeung iblis? Cicing rada jero ieu. Mana bukti? Ibu geus pangajian pan teu saeutik paragbag dina status Facebook OTW ngaos. Hiji tah. Kamari taraweh karek 3 poe geus paragbag dina status Facebook alhamdulillah taraweh ketiga lancar. Nah ada kaopat kalima eueuh deui sia di masjid. Ieu teh korong, Pak. Matak jelema nu bakal ditampa ibadahna iwal ti hiji muhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunana, persetan diomongkeun batur, persetan teu ditempo batur, persetan teu ditingali ku batur sabab ibadah urang teu butuh ditilai batur, tapi ibadah urang butuhna ditilai ku Allah taala sabab jelema moal mampu ngahisab urang, tapi Allah bakal mampu ngahisab urang jeung urang. Well. Tah, rada keuna lur. Tuh. Tah ayeuna mah rada naik ningkat keyakinan heueuh we cenah ustad euy beda ngomongna. Tuh. Alam Padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Tah korong teh eta. Geus maca Quran api-api seserakan. Dah yang ditanya ku batur kunaon serak? Tos ngaos Quran sababengi ngawadul ongkoh teh, Pak. Lamun geus santunan nepi ka leungeunna teh aduh cenah asa cangkeul. Citeu kunaon ibu? Tos ngajingjing sembako kaya wetim jeung miskin nu kieu patut nu moal ditarima ibadahna teh. Matak sing sadar ibu bapak. Setan jeung iblis teu sanggup ngajadikeun bapa jahat, teu sanggup ngajadikeun kuring jahat, tapi setan bakal boga kasanggup pikeun ngajadikeun antara urang jeung urang ria dina ibadah. Dorakana mah sarua ceuk kuring. Matak sifat jelema kudu sifat cicing dina kahati-hatian dina hirup. Nu kadua nu kuring-kuringan di jero kurung teh karung. Babari ngapalkeun korong jeung karung gitu. Ai karung wadah runtah, saha eta nu jadi wadah runtah? Hampura, kades, kadus, RW, RT, ustad teh karung, Pak. Palebah mana palebah kades karungna? Nu deok, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu nyoblos, nu teu nyoblos. Geus jadi mah anger di aku rakyat kuring kene rakyat kuring, dek nu ngewa paduli, dek nu resep paduli. Kuring nu geus jadi teu urusan jeung nu ngewa, kuring geus jadi teu urusan jeung nu resep. Leres Pak Kades? Berarti karung. Mentak lamun isuk jaga ningga to ka Pak Kades anu nyebut, "Hei Kades karung." Oh, berarti si eta runtahna Pak Kades. Ustad ge sarua apa karung. Ceuk saha Ustad ilmu karung? Karung. Karung teh wadah runtah, nu resepkeun ka kuring dioncoran, nu ngewaeun ka kuring ge deuk dioncoran, kadar eta nampak jeung henteu, gumantung hatena. Leres banyak. Sok bapak ngahotiban dina poe Jumaah aya nu nampak anu henteu deuk ditarima heug henteu paduli Pak. Da boro-boro mah ilmu urang ditarima batur, dahkan ilmu urang teh sakapeung sok ditolak ku awak urang sorangan. Mana bukti ustadna ge apal pan dalil sedekah tapi iraha sedekahna. Ustad ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi naha ustad jeung ustad sok parasehat.
Berarti ilmu urang teh boro-boro keur batur ku awak sorang ge ditolak lur. Karegat atuh. Tuh. Di mana atuh watasimu bihablillahi jami'at pan eta teh ilmu. Ari ngaran-ngaran ilmu kudu jadi oncor kahirupan, boro-boro ngoncoran batur geuning teu ilmu urang teh jadi oncor keur awak urang. Matak tong ngarep-ngarep batur geuleuh, tong ngarep-ngarep batur resep ka urang, tong ngarep-ngarep batur muji ka urang. Ilmu urang teh sabenerna boro-boro menepi kana hate batur ku awak urang ge sok ditarolak. Jalma nu alus nyatana jalma nu someah dareh deh alus budi hade basa tabassumu kabil wajhi ka sodako seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodako pan eta teh kailmuan ku sararea tapi nah teu saeutik jelema harasem beungeut. Matak abdi mah mere contoh ka sararea matak bege lempang ti ditu nepi ka dieu nah da pira nanya teh Pak damang ibu sarehat hayang teh lamun kabeh jelema kitu tembongkeun sifat dareh deh jeung someah ulah nembongkeun jati diri urang da urang lain sasaha da disebut kades teh ku rakyat da eureun mah rakyat teu nyoblos da moal jadi kades da disebut ustad teh lantaran aya jamaah da eueuh jamaah mana urang rek ngomong jeung temo jadina urang teh geuning ku batur matak saenggeus urang geus jadi kade tong sok goreng jeung batur tong sok ngewa ka batur sabab urang jadi teh karena batur Pak. Bener teh da bapak disebut pinter teh karena aya nu bodoh, bapak disebut beunghar karena aya nu miskin, sim guring ya disebut pinter ku batur teh karena aya nu boloon. Matak hakikatna jelema geus pinter ulah ngaledek jelema bodoh, nu pinter mah geura bersyukur ku pinterna geura oncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan jelema pinter ngadon nipu anu bodoh dek jadi tukang tipu mah teu kudu sakola luhur jadi jelema belet ge bisa. Tah kena itu Pak ceramah teh jetot kana hate itu. Da disebut pejabat teh karena ayana rakyat. Dalamun rakyat eureun teu nyoblos mah moal jadi naon-naon si eta teh. Matak saenggeus jadi pejabat kade perhatikeun keleng beuteung rakyat, perhatikeun imah butut rakyat, perhatikeun jalan rajat rakyat, perhatikeun kasusah rakyat, ta eta nu diarep-arep ku rakyat. Bener. Tapi sabalikna keur ibu cicing Pak Kades urang tanya sakalian sabalikna ieu nu hadir basa Pak Kades kamari nyalon na ari urang dia milih kabeh ka Pak Kades cirian Pak Kades BLT checklist ritilahu checklist berarti Pak Kades teu boga panyakit dendam deuk nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring inilah nilai ikhlasna hate Pak. Tak ayeuna kuring ya deuk diajar ikhlas di dieu nu hadir aya nu resepeun pek tuluikeun ceramah nepi ka anggeus nyata urang mengewa ka maneh teh tong maksakeun mantog da jelema anu kapaksa mah tibatan bakal menang ilmu nu tadi bakal cicing babarengan tapi isuk bakal ngomongkeun naon aya ustad kitu tadi kopiah ceuk aing oge berarti hate geus malang mata kunci segala kahirupan adalah hate. Ibu hayang gelis awak babari tinggal di make up tinggal di blush on make lipstick gelis dan nu hese mah lain ngagelisan awak nu hese mah amis budina ku bapa lalajoan wedakna kanol bibirna beureum geuning aya nu haseum pamatuk nah batur dek nanyakeun harga wedakna moal nah batur bakal ngahargaan lipstikna moal tapi batur bakal ngahargaan karena alus akhlakna well ta ibu ge ngabandungan kuring entong lalajotina ceramahna da ceramah mah ibu bisa bapak bisa kuring bisa ceramah mah kitu-kitu keneh neta benerna nyarak salah ceramah tapi ku ibu jeung ku bapak lalajoan eusi ceramah kuring akur teu jeung akhlak kuring lamun teu akur tong diangat maruk teu berat jadi penceramah berat Pak sarua jeung beratna jadi kades matak abdi teu hayang jadi kades berat pisan rek teu berat kumaha jadi kades sambutan dina tiap nu pengajian nu hajat diundang lamun kades teu datang diomongkeun dina datang kudu sambutan tapi enggeus sambutan aya teu nu hajat ngamplopan loba nu hajat kalah kebobol dompet jadi kades mah coba ajengan genah lah loba nu hajat loba nu ngulem eusi dompet teu lumayan nganelan teh asli tah matak sok we
urusan pemerintah mangga nyangakeun abdi mah ka Pak Kades, ngan urusan agama ku Pak Kades serenkeun ka MUI, serenkeun ka ajengan, serenkeun ka santri, tong sok pacorok kokon. Matak di dieu aya ustad entong ngahina ka Pak Kades, nu ka ucrugan Kades teh cobian ku ustad 2 poe jadi Kades bengek Pak. Atuh ceuk Pak Kades ka balegan ar ustad teh cobian ku Bapak Kades janten ustad kacau Pak. Matak hirup entong sok ancrub kana dapur batur leuwih hade dapur urang alusan heula ku urang. Well dah. Heeh nya. Tuh. Nu kuring-kuringan di jero kurung teh kabongkar korong jeung karung geuning. Ku hal sarupa kitu matak urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silib, urang buka ke Siloka sastra jeung sastra beh dituna kana seni. Dan memang bongan urang cicing di Jawa Barat ya pasti bakal wabuh jeung bahasa Silib, Sindir, Siloka, Sasmita, seni. Tah kolot baheula nepikeun agama nepi ka Majalengka, nepi ka Bandung, nepi ka Jawa Barat, kunaon tata carana? Ku Silib, ku Sindir, ku Siloka, ku Sasmita, ku seni. Ari silib, bahasa nyumput, nyai tong cicing lawang panto bisi nongtot jodoh. Kolot baheula ngartieun, naon elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Budak ayeuna cobaan ku bapak, nyai tong cicing lawang panto bisi nongtot jodoh, ngadon nyega kiraha mamah panto bade bijeng jodoh. Lol magrib kolot baheula mah pagahan disumputkeun papatahan teu jentre, nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kolot baheula keung ku nu ngaran sanekala bari pangih acan kumisna sagede kumaha awakna sagede badag kumaha. Tapi kolot baheula keung lain ku keung ku sanekalana ngan kolot baheula patuh kana bahasa kolotna. Dan nepi ka deutikan ge ibu teu pernah panggih jeung sanekala. Gening kolot baheula paratuh lain keung ku sanekalana ngan inggis ku bisi rempan ku buah bahasa kolot sieun matih kana dirina matak lain keung ku sanekalana keung ku omongan kolotna. Nyirekem pan budak awewe teh di kamarna ditoong teh bari keur maca Quran geuning entit teh damar. Matak baheula mah aman, damai, jongjon, tentrem teu garaning jiga ayeuna. Nya cobaan ayeuna aku bapak papatahan budak bapak nyai tong kaluar ti geus magrib sieun sanekala ngadon nyegag ka dieukeun sanekala dicekek ku aing ayeuna kitu. Nu akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala adu gabrut jam 8 leos kaluar balik jam 1 peuting pan reuneuh teh geus biasa. Ta eta cicunging sanekala. Teuing. Tuh. Silib. Kadua nu disebut silib sok dicokot ku bahasa padalangan pan kamari cenah dadan sunanar-sunaria di dieu nya kan aya nu disebut kakawen teh silib nyumput bahasana da dibuka malain eta. Semar datang semar yawe nangun Semar kuncung danar wolung ngeluh ku Semar teu nagebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca cek Pak Kades teh aduh nanya kieu mah talung nabuh nana gerhana aja daripada dalang nah itu mah mahal ieu mah murah meriah. Aya makna naon di jero leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Bapak jeung ibu hayang jadi satria hareupeun Allah wayahna kudu aya nu leungit tina awak ibu, kudu aya nu leungit tina awak bapak. Naon? Rasa. Nu pinter ulah boga rasa pang pinterna, nu daek ulah rasa pang daekna, nu bageur ulah rasa pang bageurna, nu pinter tong boga rasa pang pinterna, anu alus tong boga rasa pang alusna. Sabenerna urang daek didaekeun, urang alus dialuskeun, urang bisa dibisakeun. Ternyata ikut campur Allah kana awak bapak. Gerak aku yen Allah teh ayana wujud jeung na bentuk na awak bapak masing-masing. Well. Nya. Rada jero nya. Leungitkeun gerasok da jelema anu teu bisa ngaleungitkeun mah bingung. Dreg-dreg hajat, tabuh dangdut, tabuh bajidor, tabuh wayang, beres hajat jebleh di masjid. Nuding Allah Gusti nu bikin kieu teuing takdir teh lain takdir kahayang bro. Gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, ai kahayang teu beres-beres, teu saeutik jelema beunghar teu nyaman hate. Naha kabeh sertifikat di bank kabeh.
Coba kehidupan si miskin Pak, dek ngagade-gade ke naon, dek ngecelok-ngecelok sasaha, hirup nate jauh-jauhan. Usum tuyul nu miskin teu keung ku tuyul, malahan aya tuyul langsung diusapan. Coba nu beunghar nyieun tolak bala, ditapelkeun lawang panto gemar pedang ayat kursi, cinta naon eta mang tolak bala, ngarah naon ngarah tuyul teu asup. Coba si miskin nyieun tolak bala ditapelkeun lawang panto, henteu naha nu miskin mah pantona ge rujan. Usum bangsat nu beunghar keung, nu miskin mah teu keung. Nepi ka hancip dicarekan, RT dicarekan, naha sabab manehna bisa tibra sare lamun hancip geus nyampak, lamun satpam geus aya nu ngarona pabalatak. Kakara tibra, coba si miskin dek aya nu ngarona heung teu kajeun, da eueuh pawokeun. Malahan nu miskin mah bersahabat jeung bangsat teh, bisi maneh arek maok di imah tu aya coet, geus. Artina kajongjonan hirup mah ternyata teu dititipkeun di jelema beunghar. Matak jelema beunghar hayang hirup jongjon, gera bantuan hirup si miskin, naon sababna harta bana puraga denda nu dibikeun ka si miskin, maka si miskin nganuhunkeun jeung bebeja ka pangeranna, Gusti parakeun milikna, deuketkeun rezekina, anggangkeun balaina. Bener Pak, nu beunghar nyaman hatena lantaran aya doa ti si miskinna. Teu. Matak nu baleunghar teh wayahna gaul atuh jeung nu miskin. Ngarah hirup teh bersyukur, ieu mah boga gedong hiji geus gaul jeung nu boga gedong dua nya heuh atuh panas hate da batur geus dua urang hiji. Tah jelema anu kupur kana nikmat teh nu sok ngabanding-bandingkeun kanikmatan nu geus dibikeun ka urang dibandingkeun jeung nu batur. Leres. Talamun bapa hayang kasep ngareneng jeung jelema nu goreng gresok. Asli ya. Lamun Pak RT hayang jadi pejabat ngareneng jeung rakyat. Da Pak RT lain sasaha lamun ngareneng jeung RW. RW lain sasaha mun ngareneng jeung kadus. Kadus lain sasaha mun ngareneng jeung kades. Kades ge bukan siapa-siapa lamun ngarenengna jeung camat. Pak camat ge lain sasaha mun ngareneng jeung bupati. Bupati ge lain sasaha lamun ngarenengna jeung gubernur. Gubernur ge lain sasaha mun ngarenengna jeung Prabowo. Prabowo ge lain sasaha mun ngarenengna jeung malaikat pencabut nyawa. Sieun anger Pak. Matak ternyata pangkat nu paling tinggi, pangkat anu paling luhur nu kudu dipertahankeun, pangkat iman, pangkat Islam, bisa nyenghareupan malaikat pencabut nyawa. Well. Larus Pak. Matak RT tong popoloto teuing ka rakyat. Bayar pajak, bayar pajak. Nah, apaan RW bakal negur RT ka dieu. Tong sok popoloto teuing ai maneh ka rakyat teh. RW RT keung ku RW. RW ge sarua tong popoloto teuing nepi ka ngamuk ka RT, da keung ku kadus, kadus ge sarua keung ku kades, kades ge sarua keung ku camat, camat ge sarua keung ku bupati, bupati ge sarua keung ku presiden, presiden ge anger Pak keungan ku malaikat pencabut nyawa. Bener? Eueuh nu bisa nolak sugan malaikat datang, biosnya ku abdi dicabut engke heula atuh betah kene. Eueuh Pak. Matak hakikat nu ngaran hirup jelema hayu urang pa alus-alus jeung hareupan malaikat pencabut nyawa. Rasul ku anjeun nepi ka nyebutkeun nyeri dicabut nyawa teh. Pan nyabut nyawa mah ti handap nepi ka luhur, tina inung suku naik kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping kana terang baga, tina terang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Matak nu dicabut nyawa set ngaburileng geuning pa ka luhur. Sokot teh ku lebe kan ditungkup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu saleh mah peureum. Ngalamun bapak baheula pernah ngahareuyan pamajikan batur lain peureum kieu sabeulah tah. Hahareuyeuna eta. Ulah ngagebeg Pak, moal terjadi moal. Bapak moket juga gebeg aus. Ta ibu loba teuing barang benta ka salaki dibere leutik, cuap-cuapan dibere gede ka kada. Nuhun nya. Kieu we haben ka salaki teh. Tang kitu mau teh hese nilep teh. Ditilepkeun teh ngajepret teh kieu we haben. Untung pun bapak pintar nyokot 5.000 diteuneut nah nilep sorangan. Nabi dicabut nyawa nepi ka malaikat pupuntenan, ya Rasul hapunten poe ieu detik ieu jam ieu kami geus diparentah ku Maha Kawasa ku Allah Rabbul Alamin. Anjeun rek dicabut nyawa, mangga dicabut kumaha ceuk Nabi, malaikat eureun heula. Ari umat kami dicabut nyawa bakal nyeri ya Rasul leuwih. Kumaha ceuk Nabi, beakeun ka nyeri dicabut nyawa kanu ngaran Muhammad supaya umat kami teu nyerieun dicabut nyawa. Nah, artina Nabi geus nyaah ka umat sanajan enjingna eudeuk ngantunkeun. Bener.
Tuh. Lalakon kahirupan teh di dinya, Pak. Maka bahasa silip mah gera leungitkeun rasa. Rasa maneh, rasa daek, rasa alus, rasa bager. Heuh sombong teh nu kitu teh. Dalam menjalma nu alus menjalma nyumput teh. Jelema nyumput mah moal bijil sifat sombong, dek diajian bae, dek teu nanaon, dek diledek mangsa bodoh, dek dipuji ge teu masalah. Naha da kuring lain pujieun, kuring ge lain ledekeun. Matak lamun aya jelema nu ngahina ka kuring, kunaon hatena? Lamun jelema aya nu muji ka kuring, ngaranna tutudinganan. Hade cenah euy ieu ustad, lain kuring nu hade, ngan bapa we teu apal gorengna kuring. Alus cenah euy ieu budak, lain kuring nu alus, kan ibu teu apal bututna kuring. Ibarat ibu boga salaki karek 2 minggu, kumaha cek ibu, alhamdulillah caroge abdi mah jujur biak ti karep, karek 2 minggu, antosan 2 tahun jujur eueuh gedebul datang. Ternyata jelema deuk saha wae teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Bener. Tuh. Nah, atuh cep ustad beda ti batur, keun bae Pak, beda oge nu penting sarua. Bapak nu di kopiah ngomong Islam, nu di udeng ngomong Islam, nu di gamis ngomong Islam, kuring ge nya ge kieu jiga ojek online. Anger kuring gede ngomongkeun Islam, matak teu kudu nempo wujudna, tong nempo kana bajuna, tong nempo kana jirim jeung jenisna, urang tempo naon nu ditepikeunana. Aya alus pek pulungan, kira-kira goreng tong sok diomongkeun, da kuring ti jelema biasa sok aya kacaletotna. Well. Da ieu ge tah pangaosan jiga nu arnya. Da hatena mah teuing pangaosan teuing hayang nempo urang wungkul. Nya tak eta ibu-ibu ngarareneng eta ngarareneng bisa jadi ngarareneng awakna wungkul nah ngarareneng jeung hatena teuing mana bukti geuning teh saeutik bubar pangajian ge tiung nyengsol batur jadi omong berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan Pak. Bapak di masjid ngareneng kade ulah ngareneng awakna wungkul kudu bareng jeung hatena lamun ngareneng awak soal babari tah nu hese mah ngareneng hate mana bukti geuning teh saeutik bubar pangajian ngomongkeun salat batur. Tadi macam orang sholat jeung utek-utekan berarti sepanjang sholat kita kieu nya. Tiraha orang jadi malaikat nu merhatikan amal batur. Well, korban TikTok. Silip, 2 sinir, ai sinir mah si sindiran. Sim kuring ngaroko Marlboro Black, andaikan ku bapak kades sim kuring dibere sampurna mil, maka si sindiranana daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Cek bapak panitia soloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mangagaluh tara. Di dia aya udak parawan ti peuting nyaring ti berang marojengja sapatu butut lesotalina neng ulah camrut keun bae cep ustad gantina. Sinir silip sinir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula napelkeun ajaran, kolot baheula sok napelkeun sawen dina luhur pantau. Dijieunna tina harupat, tojoskeun kana bawang beureum, tutup ku jukut palias. Leres teu, Pak? Naon maknana? Nah, habet ku harupat, henteu ku awi gitu. Sabab bahasa anu merenah kana bahasa harupat, iwal ti hiji, getas harupateun. Jelema nu getas harupateun ngomong sok sakama-kama abong bibir ti dibengku abong letah teu tulangan, akhirna bakal loba jelema anu kasigeng ku omonganana. Nyugak ngomongna teh. Lo jelema jangkung ti mana taraje nepi ka so hade sia teh. Lo jelema montok betekok bari ponok uluy teh awak atawa sound system. Atuh itu teh nyokot pager habak kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dikoncar teuing ngaledek ngarendahkeun baturna. Harupat eta kolot baheula. Bawa ku ustad, bawa ku kiai, bongkar Quran, bongkar hadis, teu meunang urang ngagibah, kolot baheula tara pernah nerangkeun dalil gibah, teu pernah nerangkeun Quran tentang gibah, tapi ditapelkeun dina harupat, eta teh maknana teu meunang gibah, bisi nyugak kana hate batur. Well. Sabab kolot baheula boga ilmu. Sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantel awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanjayaan batur tah kena lur nya bener batak wayahna anjing teh kudu jadi guru punten gitu pun guru da Allah teh geus nyiptakeun sabang saning sasatuan teh guruaneun laleur geus sok lol deui geuning aya nyiruan eta teh guru bapak jeung guru abdi
toong laleur mah jujur entepna hayang dinu kotor tetempuan kanu kotor da laleur mah ngaluarkeun lagi kok kotor racun. Matak lamun hate jelema geus kotor bakal nempo kakotoran batur, bakal nempo rujitna batur, bakal nempo salahna batur, bakal nempo kata cergan batur, tuluy isukna bakal dikaluarkeun deui kokotor batur, pohoeun kana kokotor dirina. Laleur. Nada urang malen ngomongkeun jelema laleur. Ngan lamun aya mangkeluk manusa kitu laleur. Laleur. Hiji tatina laleur. Naik deui kana nyiruan, meureun bapa ge uning nyiruan. Entepna dina sarita pati kembang nu diseseupna sesengitan maka kaluarna ge adalah madu. Maka jelema nu saperti kitu entepna dina kahadean nu dicaritakeun kahadean nu ditoongna kaalusan bakal ditapelkeun kahadean maka kaluarna ge kahadean. Tah eta nu kuduna nya eta mah tinggal balik ka bapa nah jadi laleur nah jadi nya mangga we kumaha bapa. Cek bapa teh urang mah euy laleur keneh aku mah bapa. Ternyata ieu teh ilmu. Urang cicing dina taneuh Allah, taneuh oge ilmu. Diidek, dileyek, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Genep bulan halodo, nolol hujan sapoe. Tina taneuh jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, pare jadi deui, tukang sani seuri deui. Tu artina taneuh teh boga panyakit dendam. Matak cenah bejana bapa teh tina taneuh lamun sok ngisi kudi urusan kagoreng patutan batur, komo dendam ka batur, buah-buah taneuh sengketa. Naik deui kana seuneu teh panas jelema nu alus teh jelema nu teu kapanasan ku milik batur teu karerab ku harta